kurang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan kota dajeng sudah kieu cenah ti Kangjeng Nabi annal mukmina idza kharaja min qabrihi saenyana jelema mukmin di mana-mana kaluar ti kuburanna istaqbala wasan syai'in suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit nawa apa ieu pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aya jelema kasep jasa tur sengit urang kaluar ti kubur teh kapanggih jeung nu kasep jeung nu sengit masyaallah pan nganeuleuh nu kasep teh hate lega tapi urang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh Okos urang neuleuh jelema anu geulis sanajan nya teu bogoheun ge ka urang-urang ge senang bae. Tapi coba deuleu urang berbes nu hideung. Puyeng. Numantak kamari pangalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teu asa nu haseum teh. Teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis. Geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain, hideung lain beureum lain. Aduh semu koneng teh. Irungna mararancung bulu matana bararentik teh. Ta eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit. Masyaallah, masyaallah. Betah di ditu mah. Ningali kos kitu na betah balik ka Indonesia Gusti nu agung nya paretekel. Nyararideng tapi ya itu bangsa Indonesia tuh dek sade nu muji lain orang mah ieu mah keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil. Aduh tah urang kaluar ti kubur udang jol nu kasep cak Kangjeng Nabi sing hadap tengetkeun nya kasepnya sengit ngomongnya fayaqulu hal ta'rifuni Tuhan waun teu ka kula nanya nyana maji waun teu ka kula ngomongnya da kos kitu tah pak mun ustad tad waun teu ka saya sepatan tah mah waun teu ka saya kan Sunda pan saya pan waun teu ka saya sepatan tah ditanya tuh amalna anak ieu tuh ji payaqulu la kudu bae teu wau asa teu boga wau kasep ge jeung sengit amat ieu mah payaqulu ulah kaget ana amaluka as-shalih kuring amal anjeun nu saleh salat puasa zakat ceria kabeh tahajud duha sedekah nang ngaji da ieu dibentukkeun jadi kula masyaallah kita amal kula mun geus aya mah kieu bae farkabni gara numpak ka kula nu bakal mawa ka ditu ka mizan engke ditimbang ke jeung kula ulah sieun cek manehanan pokokna mah bismillah pisan rok batuka kaula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asa katumpakan ku kula pan eta subuh sakitu tiris ge pan terus bae ditumpakan ku kula pan maneh daek bae penting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek bae sarua jeung ditumpakan ku kula cak amal teh eta ngaluarkeun duit teh berat jasa jang ka masjid pan eta sarua jeung ditumpakan ku kula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus ku ari anjeun geura tumpak ka kula ya Allah ya Rabbi nikmat jasa urang lamun dikitukeun Gusti na lah dauhan Allah dina Al-Quran fayakunan gitu ngaranna dauhan Allah yauma nasurul muttaqina ila rahmani wafda besi kurang jelas ayat dina Al-Quran mengenai carita anu tadi teh dijelaskeun ku Gusti Allah dina poean kaula nu agung ngagiringkeun al-muttaqina ka para muttaqin kabeh ila rahmani dihareukeun ka pangeran wafda maka tutumpakan amal Masya Allah nu mantak geura siap-siap kuari jieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mah paksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun komo nu geus karolot baja geus teu boga pagawean magrib teh setengah genep geus aya di mushola mantep biasa ieu mah kasep jasa bakal nentama di akhirat
lamun nu tinggalin rada jore moal salamkeun. Ih, ya Allah ya Rabbi. Ieu lain ucapan lain ucapan sasa, ucapan Gusti Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpang meungpeung urang dibere modal, bagusan kendaraan urang jaga di akhirat. Salatna nu rapi, tur anu khusyuk. Eta sajasa cenah kieu khusyuk. Kumaha teh khusyuk mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan. Buku inget bae cenah ka sekupi. Piceun sakupina. Beuki parah tuh dipiceun mah. Oh bener na emang sia mah. Tah ieu terus salat rapi, puasa, zakat, kabeh haji mun urang geus nisab, di samping eta jariah terus korban kabeh sedekah fakir miskin dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah, makin loba urang beramal, makin kasep jeung makin seungit. Kanyahoanang ke di akhirat. Urang narumpakan kendaraan eta, Masya Allah. Aya babaturan utang. Ji, jore amat sama kendaraan. Lo ngomong mah. Emang bulan jore. Subuh tinggalin melulu. Inclang. Naik kan pinclang. Pan urang kuarigah yang boga mobil pang bagusna. Mun bisa mah Lexus, mun bisa mah kitu Baby Ben, mun bisa mah Alphard. Kabeh di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda, ngagejlugna beda, AC-na beda. Pan urang mah aya di AC panas, di AC salah teh di AC salah. Eta lawangna ge lawangna beda, ngagebrugna teh eta. Ngagebrugna beda. Lamun mobil bagus mah pan lamun digebrugeun teh lawang gableg. Aduh, Masya Allah. Lamun mobil jore mah beda tuh. Lain gablek mah goblok. Beda ngagebrugna tuh. Aduh, Masya Allah. Kan beda suara lawang mobil ge beda tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ya di akhirat engke. Ya Allah. Lamun kendaraan urang bagus, mantap, nikmat jasa. Urang geus kikieuan ge mantep jasa. Siap geus kada teu heula. Urang mantep jasa. Tab, ke mana? Allah geus ulah tad aing geus mantep jasa geus. Tinggalin bangsa RT mah komo alah. Teu belebes RT mah. Teh, hayu pada teh kendaraan teu bisa lempang. Emang kunaon kitu pan bisa lempang. Duit rakyat teu disetorkeun ka urang. Macet kendaraan ayangan macet kempes. Aduh Gusti Allah nu agung ilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta. Kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu akbahu syai'in suratan wa antan hurihan. Kafir mah begitu hudang ti kubur madeplah ka manehanna rupa nu pangjare-jarena rupa tur pangbau-bauna. Nyajure rupana hideung buukna geus lain buuk tamah sakumaha kawat matana molotot ciluh sebuah gede kieu haju lehona gude jasa di samping leho deui ieu ngacai bae diceuli ge kaluar nyaho ngaranna pohoan kula eta nyoconge naon-naon. Wala nya borok luar biasa bau kacida. Nya jore nya bau. Ya Allah nya ngomong bae kula tadi pun kok kenal enggak sama saya? Kayak kula kapan gua kenal sama yang gituan? Masa gua kenal sama yang begitu? Pura-pura kagak kenal. Anak maluka. Ini saya kan amal kamu, pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama keutuhan Allah, nggak percaya sama Muhammad. Ini gua dibuktiin kayak gini. Terus kamu kan terus main judi, terus mabok, terus main hotel. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini amal lu. Ngapain lu? Aku salah. Nggak bisa sono-sono. Ceknya ini mah gua mah mau terus aja sama kamu bebarengan ke sono. Iya tuh gua nanti takut. Ya takut kagak takut. Udah kita bareng-bareng aja ke neraka. Cak kafir teh kok jadi kieu ye.
nah cek kata amal betani dunia maneh geus kebal jasa numpakan kaula baheula di dunia. Nah kuari mah pana ayeuna kabuka kuari aing bakal numpakan sia ai urang mah numpakan amal ari kafir mah ditumpakan ku amal. Jadi amal kafirna amal musyikna amal maksiat dijauh ka kafiranana nembeh kanyana ieulah ayatna wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Di sampingnya neuleuh pemandangan neraka nu bakal kumanehanana diancruban, neuleuh nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung. Wa hum yahmiluna awzarahum nyana teh ngakeup amal di tonggongna. Masya Allah geus kanyahoan jelema kafir teh kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amalna. Urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang. Jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina. Jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna. Panca Kangjeng Nabi saha jelema anu maling taneuh sajeungkal bae pan eta bakal numpakan kanyana datang ka 7 lapis ka handap. 7 lapis diudangkeun kita dipanggul tah sia baheula nyeser teh sajeungkal baheula teh tah panggul kanyahoan. Ya Allah ya Rabbi mentak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah beusi aya harta-harta batur bikeun bae lantaran engke mah titah dipanggul ku urang. Titah dipanggul. Masya Allah. Masya Allah. Maling sanajan segede sir bakal titah dipanggul dibabawa ku urang. Gusti Allah lagu mantak sing hade mantak alasa ama wazurun alaing panggoreng-goreng dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tamah kuari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus kuari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus wari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bungaheun. Tapi lamun ku urang nu dipapanggulna barang jore mah atuh meureun nu di imahna ge ngahinakeun ka urang malah ngusi. Ieu ge di akhirat nu dipapanggul teh dosa. Atuh geus kanyahoan jasa memeh ditimbang ge, memeh ditimbang ku Allah ku malaikat. Atuh geus kanyahoan ku kabehan. Wah, asana ieu mah kieu mendotna ieu. Ieu mah kieu ieu mah mendotna. Babaturan urang ngaranna Holid bu keur mamawa dosa bae. Lid lah mending boleh ditimbang sia mending ngagejebur sorangan bae kana. Aya geus dipapanggul kitu teh. Jadi kurang ge kudu mandang geus kanyahoan. Wa hum yahmiluna auzarahum. Dipanggul dosa teh ku urang. Masyaallah. Nu mantak pangheula-heulana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat. Jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat. Cara tobatna aya cara tersendiri. Jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae mantes salat 3 kali eta jang ahli syariat. Jang mantes salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh anterkeun tobat ngaranna mun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah. Mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar. Memeh sare kurang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atau maca ayat kursi memeh sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara. Lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot. Baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimitian alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca memesare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uriungan teh pamajikan bloon deui aja urang eureun deui dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye
di Cilongok cenah geh cak kiai meme sare maca ayat kursi sia main dahan ngariung di luhur kasur barengan kakarak bae tiba lagi aja tilok kitu bae pan ngomong emang kos kitu pabajikan kurang adab kos kitu teh ye tak bejaan baca gua bareng jadi dia di tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wa la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia ngahina tanaon gae lain ieu pan ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ieu ngalawudu nu bagus mah ngalawudu mah sare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawaddu wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate coba majikan kok nganeng-nganeng gitu kalau ngomong tadi biasa gitu kan gitu baca kurang wae di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanggeus banget terus kanu katotor ku leungeun macana 3 kali pakulhu palak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asu buah aya sumindal buah teh aya kalajengking buah aya bayongbong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teh terus komo dikontrakan mah pan tema atuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasuk nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makana iyalah urang istighfaran yeuh dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar utang bayar begitu beres karak ya bayar sare istighfar baca salat baca istighfar homo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala alika wa adika masatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nah eta lah nu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tamu bacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masyaallah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani bacana mah subuh nurutan Kangjeng. Meh subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani boro-boro maca eta buku subuh ge purat perot. Kutak sakumaha hadek perang. Kaberangan deres di jero waktu keneh mah nah iyalah ayatna ku urang dibaca wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosa na tita dipanggul lain kapirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggung wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sama yazirun panggoreng-goreng nu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa mal hayatud dunya illa la'ibu wala nyaritakeun tadi pedah cekap ceritain hiya illa hayatuna dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir teh aya dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya teu aya kahirupan dunia mah illa laibu walahun kecuali
memengan jeung heureyan kaulinan doang. Berarti aya kahirupan sabada dunia. Di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun walahun, berarti aya kahirupan akhirat sumuhun. Waladarul akhirata khairul lilladzina yattaqun. Yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga. Khairul lilladzina yattaqun. Eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik, anu ngajaga pamusyrikan nu ngajaga dosa-dosa, ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mentak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan, aya kahirupan dunia, aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskeun ku Gusti Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureyan hungkul jeung memengan kaulinan. Aya anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit, mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Aju dijieun mobilan sapoe, dua poe, tilu poe kunyana keneh dibalangkeun. Eta budak leutik ngaran. Heureyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat, eta teh sarua jeung budak leutik keur nyook cocokan. Aya ustad hayang meuli Avanza, eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil, kiai orok. Sasapihan lah. Oh, mau tama rakyat mah hayang ganti itu. Eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureyan? Lantaran engke bakal kaduh ngesakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atawa 50 tahun atawa 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana. Eta teh nyana ngan sakadar ngaheureyan dunia, heureyan lalagaan jeung dunia. Naon nu batak disebut lalagaan jeung heureyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan, nyonyoo kakapalan, nyonyoo bobonekaan, sapoe dua poe, tilu poe, saminggu dua minggu blang. Kos kitu percis. Atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut kulahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Nah, baheula mah Elpi Sukaesih Rita. Kabelah dieu nama Epi Tamala. Kabelah dia nama Ting. Aju ayah teteh di mana? Di lapangan. Urang lulu mayanan teteh neule orkes. Eta urang keur labun ngaranna. Aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain. Eta labun. Artina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun. Urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karesanya. Yuk, di ditu aya caturan, di urang main catur, labun ngaranna. Datang desa urang neuleukeun bae hakan ku sia kuda, mun dihakan sia ku kuda teh waing dibere duit. Hakan tak ku kuda atau kudana hakan. Atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit lain. So, ebrak bisa aya patih ka dieu. Tuh dia hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia. Sial itu sia nu sial. Gelut atuh emang main mah gelut labun ngaranna. Labun teh. Terjol babaturanana tiluan aya di opatan. Lah usul main catur mendingan main remi bae ya. Remi teh. Waduh as timbul teh. Eta
tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun. Keur meujeuna rame-rame main remi tol enek Scoopy titit. Lampung liwat. Coba tanyakan di mana kontrakan anak. Mbak sini. Ada apa? Kontrakannya di situ, Pak Haji itu pengkolan situ. Udah lama sih, baru sebulan. Pak ingat. Aing karak neuleuh. Boleh saya ke sana? Tuh enggak apa-apa ke sana. Nomor HP-nya berapa sih? Labun teh. Ikeur carita labun aing mah yeuh, goblok. Lalagaan heula labun yeuh. Eta keur labun, eta labun kelas 3 tah mah kos kitu. Labun kelas 3. Kuari kelas bupati. Labunna kelas bupati kuari mah Singapura. Singapura. Di Inggris kan we jadi Singapura. Ayo orang Inggris mah tilok Singapura Singapura nyebutna. Berangkat ke Singapura heureuyan bupati teh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis. Berarti nanti Minggu saya bisa golep. Udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya. Atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading. Udah beres di situ nggak apa-apa lah, nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono. Tah eta lumayan tak kelas menengah tah. Kelas menengah tah labun tak kos gitu tah labun. Eta labun tak kelas kos gitu. Siapa moal nyaho kena main golep kumaha emang. Main gatrik paling geus ya mah. Geus main gatrik kuari geus main gatrik. Paling jago gobag. Nah, eta permainan situ teh labun dah. Wah, lamun kelas anu luhur mah masyaallah. Di samping selundupan narkotik. Di luar negeri masuk Indonesia, di Indonesia masuk luar negeri. Lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh teh. Produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan, di Aceh dan lain sebagainya. Eta teh lamun teu dikirim ka luar negeri rugi jasa. Aya pemainna teh labun teh. Labun kelas tinggi. Geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna. Jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh Gus ya. Cek nyaho aing teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan. 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi ada kontan tadi bayar diudag-udag. Kamu punya utang belum bayar. Mbak, belum bayar apa? Atuh ini katanya. Temareres ada keisian nyebutna. Kendaraan dipakai saja belum dibayar. Kendaraan apa? Udah banyak jangan banyak ngomong. Eta kelas 20.000, kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000, kelas 1 juta naik deui baheula. Buh, lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional. Aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nyaho? Bruxelles. Bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Bruxelles kelahiran Amerika Serikat paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisannya direnggut nyana bisa beli kapal Bruxelles. Masya Allah tuh emang kumaha gitu kelas dunia atau saya mah kelas 20.000 mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha lahun mah kieu dunia aya di urang tapi teu digunakeun lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. ABK nyawan ieu ABK harti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Lamun kenapa tarifna panjangan dihartikeun ku bahasa urang bae aja sia urang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyawan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abeh ka nyawan. Pan dunya silabun walahun tacara tadi tangah hartikeunana.
Lakbun berbagai kelas, maksiat lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah karena ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun, dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun, bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim, dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae, lahun ngaranna, bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni, pondok pesantrenna benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Haju minta bantuan ka nyana henteu, lahun ngaranna, nahan kana kahadean. Aya batur nu deuk perang kumanehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga, nyana henteu daek mengulurkan tangan, eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat, lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud, lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun, babari kan. Tah mayoritas teh kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Tuh bari masal ngadenge ayat eta nyaho tah Ki Haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah anu minta jariah ajun teh dibere barinya kelan janggot teh kos kitu eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya, "Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu." Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu. Walaupun dijelaskan emang kos gitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun. Mana? Wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha famin umuril akhirat. Dunia nu dipake taat, dunia nu dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju, aya pembangunan masjid, minta ka urang atau urangna langsung nyodorkeun tah 100 juta, tah 500 juta, tah 1 miliar. Eta mah dunia lain labun walahun, eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye kurang henteu jadi lanat sama dunia. Urang aya ye jual Assalamualaikum Baji, wah Baji mah usaha maju ye. Atuh nanaonan deureun usaha aing. Wah, memehna geus ngajawab kos kitu. Hareudang aing mah. Henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu. Ieu mah lain pan. Atuh naon-naonan sia? Make jeung naliti usaha aing, usaha aing. Geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu. Pelit asal ngomong lain gitu, Pak Haji. Kula ieu boga budak eta naon garang-garang ngararaji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat. Jatuh sia-sia nu magahan ngaji. Kunaon make jeung kaing sagala. Eta lahun teh teh. Tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat, teu rompeng bae gede angin bocor. Hayang rada bagus. Ye, sia dek bangun. Geus aya gambarna. Encan aya geura gambar we. Aduh, emang blon eta nu sugih teh blon. Kos kitu teh ngagambar we gambar lain kieu pan nu sugih mah. Geus tenang bae. Kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju kakarak atau lamun di dinya boga babaturan tukang gambar. Gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magahan maji bae sing tentrem nya. Tah geus bener aya gambarna. Ieu kieu satuju atau manang nyana geus satuju bae. Asal leutik teuing ieu mah ieu. Leutik teuing sapira 5 kamar. Cak Abah Haji mah nyieun 3 tingkat engke kontrakeun. Saya aja belon. Henteu serius ieu mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Geus sia mah ulah nyaon naon, pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna. Geus aya teh ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna, umuril akhirat tama dunya. Masyaallah, ta ieu keur carita lain labun, lain lawun. Akhirat ti mana nyokotna? Apan cakan jeung Nabi, ad-dunya mal'unatun. Dunia terlanat. Mal'unun man fiha. Dilanat jelema nu aya di duniana ge. Duniana dilanat jelema nu aya di duniana terlanat. Illa man zakarallah, kecuali jelema nu zikir ka Allah. Hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat teu.
Ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat-amanat Allah eta mah dunia lu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain malunun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran. Nomor katilu wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tama akhirat tama. Jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya terlanat mal'unun bangkia kecuali 3 perkara. Hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat tama pibuktieunan. Kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake lillahi kalimatillah masjid pondok pesantren majelis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor katilu al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu walahun kecuali 3 perkara. Geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga didelekeun neraka didelekeun sorga didelekeun neraka eureun-eureunna di sorga bahkan dirina teh sieun kana paeh. Nu mantak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga. Nu mantak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh. Cajan teh cenah kiai. Inget ka paeh minimal lah babakelan gitu jangan paeh minimal kan kos gitu. Kamari prekan 2 minggu teh apaan atuh dipake ngalancong mah lu pan. Macem-macem atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka Karang Bolong. Henteu lolobana mah pugu kesel cenah ieu teh ngaji. Emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh. Ai ka aing teu rindu ka tukang uduk rindu. Hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah. Abeh nginaheun ke kapanggi bae urang jeung ayat eta. Oh iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teh digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa. Nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun. Urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teh jadi labun walahun. Akhirat labun walabun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing. Berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun. Aing teh semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah labun walahun. Dunia dipake poho ka Allah labun walahun. Urang kuari mameli mobil bus tetangga kabeh ngoromong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga besi deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya ayo naik ka Banten gratis poe minggu yeuh urang ngaji gratis besi deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis eta mah henteu labun walahu malah cek tetanggana mudah-mudahan ki haji ka beuli mobil deui angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah ke rumah mana ge gratis bang. Anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangeunahan jang fakir miskin di akhiratna moal henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenaon kitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege berarti teu beres anu sugih tinggal kitu bae babari jasa asal tatangga hadege we teu beres berarti lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh masyaallah
kadang kuno belah itu Pak Haji leungit mobil lu mana nu pernah nganterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh Masya Allah Pak Haji leungit mobil lu mana anu pernah dibawa ke Banten teh Masya Allah kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal dengekeun tatangga bae ku hese-hese eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat lagi engke bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadede di akhirat lagi pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang laya dieu tuh kan gitu Ki Haji anu muriang unung Ki Haji nu mana anu baheula urang minta jadi hati dibere teh HDG tek modarna ge ngageleger geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae dengekeun tatangga bae nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun ay akhirat walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin ari akhirat mah desa akhirat nya surga eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik afala taqilun hei kafir afala yaqilun bisa takilun bisa yaqilun mun takilun kitu ka urang kabehan apakah maneh teu malalikir atawa kafir apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti padahal mah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa anu ngajagaan syirik manehanana bakal akhirat kok bisa leuwih bagus tibatan dunia lantaran di akhirat mah kanikmatan anu hakiki eueuh ngeunah eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran bagus beneran geulis beneran kaya pacekcok di surga mah jeung deui makin hari makin nikmat makin hari makin lazat makin hari makin beda per harina kanikmatan makin tambah nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun dijadikan jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah babarengan jeung para nabi khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat amin ya robbal wallahu a'lam.